Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ngeganggu waktosna sakedap. Jadi abdi bade ngawawancara Neng kanggo tugas abdi. Wawancara ieu temana tari tradisional. Mohon mangga. Di kelas sabaraha Neng diajar tari jaipong? Di kelas 1. Naon sabab Neng diajar tari jaipong teh? Eta teh kabudayaan orang Sunda nu kedah dilestarikeun ame pemuda-pemuda zaman ayeuna ngalestarikeun budaya eta. Oh gitu. Terus kumaha Neng nampilkeun tari tradisional teh ka masyarakat? Biasana sok aya pagelaran nu diayakeun, teras sok aya lomba-lomba nu nunjukkeun bakat eta teh. Naon wae anu Neng siapkeun pas nunjukkeun bakat tari jaipong teh? Naon wae nu disiapkeunna? Nu kahiji kostum, nu kadua properti, nu katilu make up, nu kaopat aksesoris. Atur nuhun sakitu we wawancara ti abdi. Punten bila aya kalepatan. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.